Asa anu cerik, tapi di mana? Oh, jika blak itu tuh, sampurkeun ah. Nya, kunaon mewek? Kunaon? Nya. Nya. Kunaon mewek? Nya, kunaon ya? Oh. Ya tuh ya, urang aya duit ya. Dina mah keur urang jajan ya, geus keur maneh. Ya. Ayo ku urang ayeuna anterkeun ka imah. Yuk. Kunaon lewe mana mah lagi jadi bayar duit lewe. Ada jalan balik nak. Oh. Mak, ini lewe. Ya jajan. Jajan wae mah teh. Jajan teh buki. Enggak, jajan wae. Kunaon? Ada berdegong. Diajak ke teh maka pundung. Heueun kalau itu teh oge. Katu ka babajak lindungna. Padahal naon sih babajak teh nu pasarung-sarung teh di masjid. Oh, batur mah getihan loh. Getihan teh mewek, imah mewek teh getihan teh na bodoh. Na pundungan. Diajak ke diajak serius wae. Naon sih? Padahal udah sarung-sarung di masjid teh ya. Kakak surungkeun sautik. Banyak batur mah getihan teu mewek sebebeja ieu. Imah teh naon? Pundung yang mewek dibuakan. Na bodoh deui imah teh. Terus diajak heureun. Geus lah ube. Hayu teh ah ube yuk. Ayo ube. Lah baturan nama. Ube naon? Ube. Itu ube lah, terus bisa bodak kan? Bodoh, bodak saya ke bawah bodoh. Seru aja nih. Naon si Denis jeung si Awang ngagogoreng urang salah naon ka manehna. Pokeun urang balik deui jeung barudak ka dieu. Kebetulan orang ku ente sih omongan masalah aing gitu mah masalah naon di sini kamunya ribut yuk ngapundung si mewek sahuleun pelit serangan gue sulang tong baturan weh anjing tak kae Di mana nih? Kurangan pakai dulu segala. Karena
tuh berarti masalah sepele di gede-gede kan mau baru dah. Ingat. Atuh pernah gitu marahnya mah. Betul nurang. Ingat bang. Nonton nah betul kasih itu tuh. Bah, potong bunga. Bisa tahu ya, darah mayola, darah mayola. Betul sama itu.